Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng stumping di Cabruk Sunda podcast. Si ieu mah anger. Ashikoli, Ashikoli kenapa Shakalim? Mina anak kalim, Shakoli, Shakoli. Beak kata-katana. Mana keur naon? Aing keur ngobrol jeung si Reum. Anjir sesat. Film mah koli mah amanah. Eta mah bahasa jin eta mah. Bahasa jin. Bahasa si Reum mah. Ashikoli. Nah, mana bet ngomong jeung bahasa sireum? Urang ayeuna loba lalajo ieu, loba lalajo YouTube. Loba ieu naon teh? FYP. Berguru orang teh. Kasaha? Ya di itu tukang sireum pokona mah. Dinya teu percaya orang keur ngobrol jeung sireum. Teu percaya. Hayang ningali dinya. Hayang ningali. Tuh tali. Aduh, tulisan anjir sireum. Oh, sireum bener kan? Oh, dari orang mah itu. Ya rek diantep atuh. Ulah diantep karunya tuh Presenter lah tuh. Kedua anak teh. Mang Ande. Gonjale. Nah, naon sih? Lamun ngabas Mang Andi mah berarti si background story nate kudu tidinya, background cerita nate. Nah, siapa Mang Andi ini? Oh, jadi apakah dia pembalap seperti Valentino Rossi? Lain. Ataukah dia motornya Valentino Rossi? Lain. Jadi Mang Andi teh ieu teh salah sahiji driver delivery legend di Garut. Oh iya. Ya, terus Mandi. Langsung gitu. Astagfirullah, yang geus ngawitan teh tadi kadek nanya. Tadi cek ieu sudah. Ieu lah pembukaan. Kapan dia atos itu pembukaan dia teh? Abdi teh pembukaan salapan. Ieu teh sekedar dari lahiran. Dialikeun. Dari awak. Dua geus aing geplak da teh. Bayangkeun. Bisa rada jauh teh nyeri kieu digebugat. Tilu. Aing nyingcet ka mana ya? Laki amit 3 bulan. Oh, siapa dia? Sehat Mang Andi? Alhamdulillah. Alhamdulillah cenah. Yang pan turunan Justin Tiffany. Oh, benernya budaya dokternya. Ulah atuh Mandi ulah digebung meja mah teu dosa. Aduh, Mang Andi atur nuhun, tos capek-capek ngadriver terus kedah ka dieu ikok nu salah nama. Oh nya tadi ngadelivery-nya. Oh nya Papi di sauran kita yang tos beres ngadelivery ameng ka dieu ka Capruk Sunda urang ngobrol di dieu. Teh mani kadenya naon? Ngobrol jeung Mang Andi mah kudu era dinya teh ulah pebledagan teuing. Da Mang Andi mah lemah lembut. Oh, juga bahasa sireum tadi. Ashikoli. Nya. Udah seremnya tapi ya hati mah. Aduh, gitu pelanggaran geus kartu merah. Hese ngajelaskeun ge hese. Mukul deui we. Beungeut serem tapi hate mah Mandi. Dipabuk deui. Mandi tos sabaraha ari Mandi teh tos sabaraha lami janten driver teh? Ya kurang lebih mah ya 6 tahunan. Oh iya. 6 tahun? 2018. Mandi teh driver delivery naon ente? Carlos Delivery. Carlos Delivery. Salah sahiji delivery naon sebutna teh nya teh jasa delivery. Ya, jasa delivery lokalnya di Garut. Mana bahasa basina edan teuing eta? Naon? Di mana eta sidik na bajuna aya Carlos tuh aya Gemar. Oh, lah itu mah Gemar traveling gitu mah. Itu bagian urang karek apal di PC anjir. Agan gege kan deui wae. Sekuat. Genep tahun teh Mandi teh genep tahun teh di ieu di naon mana teh? Di Carlos. Iya. Genep tahunan di Carlos. Lama dulu mah non seur sih nu nawisan di luar ge ngan cuman ya tah apa sih. Tos terlalu cinta ke Carlos kumaha? Kumaha pami maskot Carlos digentos wae ku Mang Andi eta. Sarieun. Oh, justru resepkeun. Tapi memang dipikasieun Mang Andi mah. Ku tukang parkir, ku satpam komplek. Urang sababaraha kali pernah manggihan Mang Andi keur
Ayo maneh ka mana eta? Bayangkeun Maneh ka mana bet manggihan Mang Andi? Urang teh ini teh bahasa di keur di Cijati keneh bahasa keur di Cijati keneh. Datang teh. Ti kajauhan teh anjir. Biasana mah mun aya tamu datang ke hiji wilayah, dipariksa tamu eta dipariksa ku satpam. Pabalik ku Andi. Satpam keur di kieu ku Mang Andi. Toh. Naon ieu Mang cing teh di non teh. Di gadabah kieu. Da kapan? Iya abi milarian rokok. Pernah tuh di perumahan Hampor mah. Kumaha? Can makan sa satpam cenah. Ketinggalan dompet di perumahan Sabda Hampor gitu. Cabe teh emang kumaha tuh Pak cenah. Biasa cenah apa nambut cenah kanggo Mam. Lah mah abi ge saruanya. Pas-pasan mah teu boga akhirnya mah ada karunya. Udah we dikasih ku saya. Dikasih. Bas ngorder ka dia deui teh. Api-api teh naon? Teu apal we teh ningali we. Teu inget lah, api-api teu inget eta gitu nya soal uang eta. Sanaik samerena cabe teh. Tapi bener poho we ulah ngarepkeun. Dalah apa? Ai Sugante membalas budi euy. Sugante ayeuna harlapan. Sugante caritana teh bakal unggal abi kadinya teh boleh dipasihan rokok wae. Sugante kitu. Si ngoreng teh lapor eta memang pohonya. Tapi emang kan ayeuna mah sok rarame geuning nya ojol gitu, cerita-cerita ojol, aya nu lucu, aya nu serem, aya maksudna teh nu pikasieun tah. Mang Andi, aya teh sih pelanggan nu pernah ngorder lucu ieu mah. Aya teu? Pernah teu? Paling di mana ada lucu teh lucu pisan sih. Cing, we mah cerita. Beda we ieu mah cerita teh gitu si pelanggan teh. Duka abi nu resep mun kamehna duka mahena nu resep ka abi. Ada reuas eta mah. Tujuh ngajapkeun terus teh ngorder bakso Mas Mulya ka perumahan Permata Ijo residen teh. Dap deui blok sabla blok sebelah. Ulah disebat geus bisa meneang. Pas dokap teh cenah bapak nih tere cenah. Aya kanggo teteh Mahmud. Bisa nyelipkeun namanya. Bisa nyelipkeun namanya. Driver idaman customer teh nya. Semoga pas jongkap teh kitu teh nya ngobrol-ngobrol. Hilap kanu tugas mah ngobrol terus pluk-pluk jeung si teteh teh. Akhirna mah pas cabut-cabut mah naon? Ayo ngadehem di lebet. Cenah. Allah. Saya kepikiran satpam. Bawa salaki. Langsung kabur saya teh. Eta pun teh cabe teh. Aya lajengkeun deui pernah mah aya orderan. Sugan teh salah. Tapi salak Bogor salakina. Tapi lamun keur momen-momen biasa ya. Ngobrol jeung Mang Andi mah betah pasti dijamin terus nolowelang. Saya mah mun ka konsumen sok hilap waktu. Apa terus ngobrol terus nyambung. Ngobrol. Ingat-ingat aya orderan deui we. Karek aya. Terus ya Mang, kan lamun Carlos Delivery mah wah geus kakenalnya balanya teh sagala gitu nya ka supermarket, ka pasar. Aya teh nu order nu misalnya teh ban bas lamun ningali dina ojol aya nu order lomari geuningan. Nyeleneh beureunya. Nu nyeleneh gitu nyeleneh aya tuh nu paling aneh pernah nu lucu atawa nu mata ribet ka mangna teh itu mawana hararese. Soalnya ngorder tiba-tiba ngorder me gitu atau sapi. Lamun aya mah aya. Aya tuh. Kira naonnya. Wah, kangkung. Sugana sering. Ya sugana maksudna teh kieu. Maksudna teh Mang Andi kan delivery nanti kan biasa makan belanja cak gitu. Ari ieu mah di pesan nanti di order nanti kalah kak pang ngangkutkeun lemari misalkan pang ngagotongkeun lemari. Oh dulu mah pernah tapi lucu oge sih ya. Kumaha? Si ibu usahanya anu jalan rumah sakit teh. Oh. So iya ngorder makanan. Pas nyampe teh cenah, "Pak, bisa tolong beliin gas?" Ya Bapak, yang 12 kilo anu warna pink. Begitu kata warung-warung ka si Indomaret Supermarket apa lagi sesah lagi langka. Akhirnya dapat jauh 12 kilo teh. Pas gitu teh cenah pas di garasi teh, "Bu, ya abi tos di garasi." Saya kedap cenah. Pas cenah tiasa pang masangkeun. Pangnyanakeun ka dapur. Iya. Kan biasa di rumah mah dapur teh di belakang. Saya kahandap terus. Seorang teh gudang, "Ibu, mana komporna?" Bapak, iya dapur di luar sana. Soalnya lain.
Ari mah adi nyanyawanan atuh nya. Biasanya kan ieu Pak dapur di luhur cah. Bayangkeun Di luar 12 kilo 2 remping, ieu kagak 2 lantai. Aduh. Pas dikasih tip itu kang mesa cai cenah. Lah ieu menang kopi kapungkul 2 ribu. Segan teh salah asup ka kamar nah bieu teh ka gudang. Iya. Oh jadi biasa mah ngaran mun dapur teh meureun ka handap penyangka Mang Andi mah rata-rata. Jadi ambil inisiatif Mang Andi teh meureun ka handap gitu. Cuman mah dapur teh ka luhur gitu. So, berapa gudang hebat. Tapi Mang Andi teh cenah ceuk beja baheula teh aya negara. Sancang pakuan pajajaran katelahna. Lain eta salah itu nyanyi. Ceuk beja di dinya aya lagu saya teh mah. Cenah sebelum di non Carlos teh di Nusa ge pernah. Oh, pernah di tetangga. Di mana? Ya di tetangga. Di mana tetangga teh? Hah? Sebatkeun we. Di mana? Di Pipda. Di Kerkop. Di Kerkop. Di Kerkop. Wengi. Nyam sura. Kumaha itu? Mandi teh. Mangkal atau kumaha? Pada dika. Curiga. Iya, no. Sebelum di Karos kan pernah. Oh, iya. Iya di Perum lain. Oh, aslinya di Kerkop mangkal. Dia mah di Kerkop. Lino. Aduh. Kabayang Mang Andi ngomong sedot katanya. Eta berarti ti sebelumna teh tos lami oge tadi anu sebelumna teh. Sebelum Karos teh. 1 tahun setengah gitu. Sebelum ada Gojek masuk ke Garut ya. Oh, berarti emang jasa delivery lokal di Garut emang udah berdiri sejak lama ya? Sebelum Gojek. Sebelum Gojek. Dulu kan masuk ngojek ongko dulu guys. Tah sebelum Carlos teh kan di delivery tetangga di sebelumnya pernah jadi misalnya ojek pangkalan gitu ente. Atau tapi kerja sebelum janten sebelum janten delivery di pabrik. Di pabrik? Pabrik naon? Percetakan di Bekasi. Oh, lami. Lumayan tingora. Oh. Maksudnya tipu jangan sampai nikah gitu. Berarti lamun soal karena percetakan balik gue paham Mang Andi mah nu alus nu kumaha gitu ya. Iya, tapi mekanik nah. Oh. Beda biasa jiwa ya. Biasa di bor up sih. Semean motor mekanik. Tah, anu unik di Mang Andi mah nya. Mun urang mun panggih jeung barudak driver nu lain lah gitu kan. Kan urang sok da loba saapal urang kan di Garut teh loba. Aya nyata Carlos Delivery nyamangnya. Aya IGD. Terus aya UA. Jaskul. Non? Jasa kuliner Garut. Oh nya Jaskul. Jack Plus. Wah seueurnya pokokna mah anu eta teh. Baru eta mah. Jack Plus kan Jacknya Jaskul. Pecahan 3 deh. Terus Jack Plus terus berua. Kapal sejarahna Mang Andi mah bener legend. Lalawora. Dulu kayak pan akhirnya di grup kayaknya aya grup delivery Garut. Saya lama dijurungkeun ke bodak delivery teh sok jadi ketua cerita embung cabi teh. Sok anu ngora cabi teh. Oh Mang Andi teh tos kolotnya. Jadi tadi dikebuk ayeuna leungeun aing dibawa. Kada kumaha coplok ieu. Lain, pala laur disedot. Iya mana luar mah boleh tua. Tapi dalam mah 5 menit kuatnya nih. Wow, nari kolor. Tapi memang orang mah geus apal ka Mang Andi nya sebelumna sok ngobrol. Laura. Incaran Mang Andi mah selain saumuran lain. Budak SMA. Apa? Aing ti jedak di mana? Ya kana Harley, dejapuki aing ti jedak kana Harley ya. Senior artinya. Jadi lamun Mang Andi geus asup kana naon ngaranna teh organisasi mah geus penasehat Mang Andi mah. Penasehat. Paling jauh order ke mana? Ade. Naon orang keterapan ku si itu, keterapan ku si Dangkon. Naon? Pernah sehat dengan orang. Penasehat. Jadi geus lain ketua deui geus penasehat. Oh, saya udah pernah sehat. Oh ya. Mana lu salah pol? Ini salah bibirna. Kata tadi orderan paling jauh pernah ke mana? Pernah keluar kota tuh?
Mang itu nyanakeun misalnya naon kata sik gitu. Dulu mah aya polisi di perumahan Cijati asli pernah nawisan. Naon? Nya eta ka Tasik naroskeun sabaraha ongkosna. Ka Tasik. Narik naon? Nyanjapkeun obat sana. Ulah. Tapi ari anu tapi henteu pentingnya. Henteu ada cabi teh naon bili bade mah cenah ieu we ka admin cabi teh. Ari ieu naon teh? Da teterang ongkirna keluar kota mah gitu. Ya, ari anu pernah we mah, anu pernah paling tebih ke mana? Amun ka kidul mah ka Cikajang, tentara Cibulu. Cibulu. Mohon kadenya Cibulu. Tiris eta mah ketat parkir salah jadi omelan. Nya pusapkeun teh. Parkir teh Dipusapkeun teu? Dipusapkeun teu? Henteu sih cuma diteriakeun wae. Woi, salah tuh parkir, sana kepalanya ke depan, sana jangan menghadap tembok, sana. Mandi teh parkirkeun motor teh ieu. Kepala ke depan. Banyak tiris hujannya, ada ngarokok, sing diomelan parkir wae di salahna, salah diomelan, kemudian ngarokok. Aduh, jago teh. Pan eta mah daerah militer mang. Baheula guru olahraga abi mun teu lepat mah. Baheula mah kan didinya teh ketat pisan sebelum baheula mah kan tentara masih bisa ngurus lalu lintas kan nya sebelum itu mah. Jadi didinya teh ulah nyalip. Nya guru olahraga urang nyalip langsung kita ieu ngabersihan eta ngelapan patung maungan. Bari lari deui wah. Lari ke ongkohnya. Daerah militer tamanya ketat. Eta urang ge inget baheula masih zaman-zaman mun balik ka Tigarut ka Lumur naik elep kan teu meunang ngagantung dina lawang teh. Iya. Jadi lamun ngagantung ka ciri ngagantung keluar ditilang. Langsung dititah lari keliling lapang. Gitu bae. Resepnya ayeuna mah serada ieu sih kana mah serada jarang lah eta na. Jarang teuing. Mang ari pelanggan idola saha? Terus jarang saya. Terus jarang terus aya. Aya ieu eta. Saja lain eta ka ditu. Boga rahasia di sieu. Berena sarapan hungkul eta mah tiap pagi. Simis. Tapi idola mah cuman sejarah order. Berarti ayeuna Mang Adi jadi idola. Diharapkeun abi mah. Inisialna naon teh? I. Kok meureun ayeuna order. Ieu mah geus cabi teh. Ya Allah ieu mah geus geulis, bager deui cabi teh ada. Pokona menaruh harapan dalam we. Ngan jakal emang geus teu larang order deui nya jelas sejarah. Dulu mah tuh kadang amun abi teu masuknya dulu ge teman abi Isan cenah San ai Bapak Andi ka mana cenah teu masuk Pak teu masuk teh cenah kunaon kacugak cenah malah mah nya cenah nitip ka Isan uang ieu cenah kanggo meser betadin 50.000 so sweet kitu kabayang teh ieu manajeun sinetron SCTV halusnya naon judulna cing judulna ya judul anu ya direk di judul naon ya mun di sinetron kan driverku naon naonnya tapi kadang kalau aya konsumen sih nya amun anu udah lama gitu nya kadang teu ningali abi sok naroskeun bapak kemana wae ciga kamarinya keur abi sakit ya di rumah sakit 2 minggu kan pas ngorder teh ciga ka perisi cenah bapak kemana wae cenah nah teteh kangen cabe teh nyelip eta unggulnya tah senjata mandi mah nyelipkeun eta na teh mata selalu terngiang-ngiang di customer teh aslina urang sok ngadenge customer non Carlos mah sok nanyakeun cenah ka Mang Andi teh emang sok di lamun eueuh gitu atarompi sok request aya oge cenah aya pokona sok hoyong ku si bapak cenah ieu mah tipe B nah daun tipe B teh nah, ini tipe B biasa gitu. B aja. Di DLP makan ayat tingkat-tingkatan. Dia konsumen A, konsumen B, konsumen C. Amun A nu mah istimewa nu bagus. Biasa nu kitu mah bagus. Berehan ya. Geulis ongkoh. Pernah ngorder siga tiba-tiba nu orderna teh misalna ketua DPRD gitu pernah tuh. Pernah. Ieu mah non aya Mang. Aya kela. Dewan. Eta non bupati sanes leuwih di bupati non istri orang dia gitu orang Garut orang Bandung nuju aya di Hotel Harmoni dulu teh nu jayanya buruka pertemuan naon di Garut dulu teh ngorder kue pie pas cek tuh kue teh rati teh pandi cenah kadenya ieu kuehna cenah ieu nu mesena istri Allah
Abi teh semangat barudak teh WA we nya. Pandi pokokna mah balik eta ngirimin orderan. Meta ieu saudara namanya urang meuli kopi we jeung magdung sabungkus. Oteng ieu. Meta oteng barudak teh WA teh. Wah coba. Aya tuh polna kalau wae uang tipna teh lumayan. Kadang ayanya. Nah nu arageung puluhan ratusan. Ieu kabayang, wah iya masana cekih ya itu bersemangat di jalan teh. Pas masuk sih emang namanya jadi rada ribet di keamanan masuknya keamanan dijagaan satpam jeung polisi di parkiran aya propos di pintu masuk aya di polisi di lobi hotel eta ge seur ieu nya make preman teh disungkeun rokok teh ku Mang Andi eta. Cicena tadi. Teu mah apa ini peda abi jenggotan meureun disangka teroris. Astagfirullah. Parik saheula. Kurang apa iba kue abi lain bom. Dikasieunnan abi teh. Diparik saheula. Aduh cenah ieu mah. Taluk polisi. Bayangkeun polisi ge dikitukeun ku Andi mah. Taluk cenah. Tuh pas jawabkeun teh geus siapa tunggu bentar cenah ibunya lagi renang cenah. Emangnya dijaga ketatnya di kamar cabe teh ngeunahi penjagaan ieu meninggalin ibu renang gitu. Ada bisi kakupingan ku ibu. Pas udah beres pas tungguin cenah pas ngasih ieu nasa asisten oh nya ajudanana gitu. Ajudan polwan ajudana. Ini kenapa makasih ya dari ibu cenah buat bapak. Goceng Aduh, iya berarti itu. Langsung WA ka barudak dipotokeun. Kalur terjadi magnum lah. Aduh, teh. Terpercayaan teh barudak teh. Bariot atau bariot, Mang Andi? Mandi sok ngarokok. Sok we bari ngarokok atuh Mandi. Mana rokokna? Pan selain eta Cana. Tapi mana tuh ya rokokna Cana? Lamun kieu di tempatnya vendor nu jualannya atau di luar mah enak. Anu awal kitu bukan rokok anu mere. Kita ngorder ke baso ieu acitela suamina teh. Pak tosanya cenah ieu non masih sibuk ya tetena cenah. Masih can beres ladangan dan dipesan ke aku abi tambe tere. Oh mangga, tadi cenah ngarokok heula we. Ngarokok we. Karena di parkir kitu di parkir ge. Tukang parkir urang mah terus terangnya di Garut teh ya na. Liur ku tukang parkir Gusti eta ku loba maju tiap di mana aya toko didinya aya tukang parkir ayeuna mah sok. Bahkan didinya teh tukang buah mun urang balikeun ka imahkeun di jalan teh aya tukang buah kios buah da ayeuna mah jadi aya tukang parkiran kamari mah eueuh teh ku menjamurna gitu tukang parkir kan ya lumayan atuh ayeuna mun 1.000 2.000 atuh. Hah? Teh liangan ngomong Andi mah. Iya di beunang-beunang. Kalah kawe pengalaman ngagombalan awewe aya liang acan apa. Liang eta mah sepuh apa? Aya mah di mana? Kieu lah tuh. Oh. Dipernah nyendol ieu. Soalnya ieu nu dekok. Dekok masih ieu ikok. Lain liang mah kan dekok. Mang orang cerberes eta urang teh maksud teh eta balik deui nya tukang parkir kan pasti pentaan parkir. Urang sabaraha kali manggihan Mang Andi teu mayar parkir. Kalah di pentaan rokok teh tukang parkir teh. Bingung eta kumaha bisa gitu Mandi. Kok mau ieu mah nya anu di parkir toko N mah nya lamun abi ka dieu lewat teh. Halo bos, cabe tahu bos tuh gak duit. Kalau disebut bos. Pas kamu kadita kali pasti nyebutan bos gitu ya. Lo bos didinya cukup teh. Baiklah bos. Gitu ya. Tak apalun eta mah kepala di sana. Tapi hiji nu unik urang mah. Mang Andi teh nyaeta logat. Tah, Mang Andi mun ngomong logat orang Pakidulan mah kan abi Pakidul. Ke mana Mang Andi? Kan sia kieu. Tah, cerita. Kan sia kieu. Misalkan mun Mang Andi teh ngomong, tah kan kitu nya eta teh logat. Mang Andi mah lain kitu. Kumaha? Kan abi mah kieu. Tah. Jantan kan abi teh kamari teh penak sareng si ibu eta teh. Tapi gura kalah kitu. Tah siga kitu waduh. Jawab kumaha teh Mang Andi? Terangnya.
Tapi faktanya adalah tapi mah kebiasaan sama gemes gitu. Kadang kan palaurna teh amun dikonsumen kadang ada nenggeuy teu jadi kamu ibu konsumen jam itu. Komo ibu-ibu mah gaplak teh kayak buka polda. Kitu we jeung bahaya nya. Tapi pernah itu teh nan nu ngorder teh nan ajudan Kapolres. Cuma ajudan pribadi terus. Nya ngorder tulang olis. Beli cemilan gitu. Suruh masuk. Tapi teh tak aya jaminan tehnya diketok-ketok teh. Aya ieu polisi sabelah. Jawa Sananon. Non namanya. Pernah di eta domelan ku ajudan gara-gara masuk ruangan. Tak aya jaminan. Da cabe da ada disuruh ku ieu. Oh, mandi teh masuk ada disuruh gitu ku ieu teh. Masuk aja gitu nya. Pak mau ngapain kata sebelah kantor teh. Iya bae pun orderan can anu Pak ajudan. Kalau teu aya apa teh suara berarti keur salat cenah. Sok bapak antosan dilebet. Saya enggak berani Pak, cabe enggak ada orang masuk ruangan orang cabe teh. Enggak apa-apa, saya yang nyuruh. Bukakeun kantor kemana. Pas nungguan mana si Pusiata keluar. Ditunggu 5 menit baru datang teh dicarekan ku ajudan. Cabe teh besok balik soak. Hei, siapa kamu? Masuk ruangan saya. Saya teh, Pak saya driver karo, saya mau nganterin orderan. Ngapain kamu masuk? Enggak ada saya tanpa izin. Tadi udah nunggu di ruang di pintu. Cuman teman bapak yang sebelah suruh masuk. Kedengeran lama-lama gogorokan gitu tehnya. Dongkap eta nu nyuruh saya ke dalam teh. Urang cenah nunita cenah. Mana karunya batur nungguan langtung cenah. Mata kurang teh ka jero teh diuk cenah. Oh, cenah. Kira teh masuk sendiri cenah. Akhirnya mah era nya. Ya lumayan sih menang tip ceban. Tambah aslina kadangnya lain ngagoreng kayaknya. Kadang tipnya lebih gede daripada hasilnya daripada ongkirna nya. Paling gede dulu aya mah 2 tahun lebaran kemarin 2 tahun ke tukang. Sabaraha paling ageng kengeng tip? 100. Iya Pak Kanit. Bayangkan ongkir paling sabaraan, ongkir 15-an ribunya. Nya maksudnya untuk wilayah Garut Kota kan belasan ribunya. Eta balik dari kanu tadi, logat Ari Mangandi asli teh lahir di mana? Di Garut atuh. Oh, di Garut. Mantep tuh cocok mandi kalau logat gitu mah. Lama di Bekasi. Oh, lama di Bekasi. Setdah bocah. Setdah bocah. Bocah Bekasi. Oh, di mana Garut mandi tepatnya? Di eta nu seueur Palem geuning aya. Oh, itu Banyuresmi, suka senang naon teh. Suka senang seueur Palem. Cukup bari paroto orang nya baheula orang spot favorit teh baheula zaman-zaman masih kuliahan mah dipoto di dinya. Heeh, di nu Palem-palem eta. Emang kuliah di mana itu? Saha? Tuh kuliah. Itu nu kuliah. Abi nu kuliah mah. Abi jadi di taros dasa. Wah, Abi pernah kuliah. Halo, Abi pernah kuliah. Abi pernah kuliah. Aing beres podcastnya di Pisum aing mau kenapa? Kenapa kuliah? Abi pernah di kuliah. Kuliah di mana, Mang? UI. UI. Non UI teh. Udar ider. Lucu banget lain aya dia power kieu we beres eta aing di Pisum pokona beres. Kadang dulu kan pernah order bakal mereng ka mahasiswanya kadang ngirim ka Uniga ieu ka kampus. Kadang kan batu meninggalna alah cenah kan. Jadi kadang teman Abi masuk kadang mindernya panggil jeung mahasiswi. Aya Abi mah henteu coba. Atoh mangandi mah tuh. Kok mau mahasiswanya? Neng bisa apa-apa naros neng bisa naon bisa iya pas cenah. Tong bapak tuh David dari Canika. Ya, jurusan ke hakim. Abi oke kuliah. Abi gitu Abi. Bapak di kumaha? Di UI, Universitas Indonesia. Sanes, naon UI itu dari Universitas Indonesia. Abi mah udar ider. Kan ngorder jadi kali udar ider kayak tadi. Di UI jurusan ke hati kamu gitu ya. Gocekanna teh we sikit-sikit ya geuningan gocekanna teh. Tapi mandi berarti Alit di dia. Lahir kan di Garut. Oh, di dia. Alit di Garut oke gitu.
Ente pas ke mana dah inget-ingetnya pas sekolah TK teh di Karawang. Oh, pernah TK? berarti Ih, maju langsung STM. Abi mah teu pernah TK Abi malah. sami teu pernah TK. Iya. Tuh langsung SD bang. Hebat. Nah, ayo Hebatnya keula. Kalau hebatnya belah mana? Berarti pinter langsung ka luhur mah. Henteu, mah maksudnya zaman abi mah Teu wajib. Teu wajib TK. Tapi teu gitu aya. Oh, oh. Teu aya abi Oh, mah bener. TK zaman abi mah. Lawan urang mah di lembur. Emang ada salah ya? Di kampung abi mah. Hampir seangkatan. Ini ada pasti aya tuh. Teu aya di Abi kampung. aya. Di abi mah teu aya, teu PAUD paling terkarusan teu aya, Teu aya. apalagi PAUD kan Jadi aya TK. teh jenjang TPA tuh. jenjang sekolah aya. Tempat pembuangan tempat pembuangan akhir tapi ama atuh bikin sampah. TPS eta mah. Di abi mah kapungkur dah. Karena di kampung mah jadi pendidikan dasar terendah teh di SD. Jadi begitu masuk teh langsung ke SD. Gitu. Mata hebat Mang Adi mah pernah TK. TK teh di Bekasi. Di Karawang. Oh, di Karawang. Sampai kelas 4 da abina teu betah hayang. Oh SD berarti nyambung SD di Karawang oke. Ibu tugas ada di itu. Abi gaduh rancangan orang Karawang Inggit. Kenal teh ka Inggit? Inggit ya. Itu mah orang Malaysia. Orang Malaysia eta mah. Ini mata uang. Ringgit. Loba ringgit. Rengit. Gitu tuh. Ringgit. Leungit eta mah leungit. Leuit eta mah leuit. Geus. Itu prediksi masa depan itu mah bukan apa. Oh berarti SD sempat di Karawang oge, lalu ngalih ka Garut. Iya. Tidinya duikeun ka Baru ayeuna. STM. Oh STM. Jurusan naon? Mesin tenaga. Oh pantesan Mesin kerjana. Pantesan kerjana di pabrikna di bagian mesin oge. Itu salah denge ya. Naon? Pantesan kerjanda cenah naon? Kerjana Di wajah Anda. Dia kerjandanya kadamunanya. Bibir mana yang salah ya mah? Aing jadi balikeun euy. Asa teu kitu dah. Oh. Kerjana di Bekasi. Tapi Mandi berarti Mandi keur alitnya gaul teh kan sareng urang Garut berarti nya. Cing menuju alit permainan atau kaulinan keur alit Mandi naon wae nu inget. Ada mah tos zaman budak ayeuna Ya, mah. kan karena Oh, HP iya. ya mah. Dulu mah tuh Naon wae cik, sami teu. kadang main tehnya sampai malam eta ge nyampur baheula mah kadang jeung awewe ongkonya mainan sonda ge. Nya bener. Ngalaman. Jeung awewe mah betah mah huhuian mang. Hah? Huhuian. Biatan kumaha? Naon huyan teh? Huhuian teh numpang hareupna teh naplok kana ieu kana tihang. Tah urang teh naplok deui terus dikenyang sabaraha hiji nu beunang atuh Kang. Tah jadi Ih, jorok. Paingan eueuh eta permainan eta di urang mah. Terlalu bahaya eta permainan. Jejangkungan pernah jejangkungan teh. Jangan pernah terus ieu non Gatrik. sodok gaplok mah. Sorodok gaplok. Gaplok bener sorodot Gaplok gaplok. ku batu teh nya. Heeh. Terus Itu ditemok. Sorodot aduk beuneuh eta mah. pokoknya mah Langsung loba sih ngebangun. madaksnya. Kadang nya sok kangen gitu nya permainan gitu daripada budak-budak ayeuna mah lah kan HP kan Cing, HP. tak menurut Mang Andi sendiri kumaha tah ayeuna ngelihat ninggal naon meneh teh? Barudak ayeuna ya zaman-zaman ayeuna mah kan nya HP lah geuning nya HP we geuning ngan HP sia kitu cing kumaha menurut Mang Andi eta? Ya miris oge sih. Ayeuna mah da kumaha tuh da nya Terinteraksinya barudak. udah ngikuti modern men. Lamun teh kitu mah bisa ngorder. Tah bener sih. Teu bisa main HP mah budak. Eta budak teman teu bisa main HP mah mending mah dapat orderan. Di kana kitu namanya. Nya. Ya, ada kan saling berkaitan Saling satu sama berkaitan. lain teh ya geuningan. Malah anu aya zaman ayeuna kan nu leuwih ngarti kana gadget teh tibatan indungna kumaha indung budak bapana mah. anu boomer disebutna teh nya budakna Gen Z bakal leuwih kana ngarti budakna kana Ari order-order. Mang Adi orang
Orang kan kontaknya mandinya aya jadi orang sok ningali status orang curiga dulu yang terpisahkan ya tadi teh mimitina teh wawuh tuh asa dicapu deui eta kata-kata ayeuna beuki wawuh ayeuna boga sakontak ye cik terus panjang maneh oge aing teh sakontak tapi urang teh sakontak jeung Mang Andi oh tah eta mah dinya mah bati teu sieun ngiriman ieu emoticon gaplok lain orang sok ningali updatean status Mang Andi mah lebih menjurus ke batuk mandi saya mah ieu teh kuat. Cana. Asbak. Saya mah udah teu kuat ya, udah dingin mah bebar gampang kering. Kayak itu dipanggil. Eta tuh aya asbak ku Cana. Aya Kopi Jaya. Kok ieu tuh obat naga. Kan tos ngorder teh ka Kopi Jaya. Sok aya sering. Aduh keula mandi. Tos terang can ayeuna ambil awet amisna. Tos terang can Kopi Jaya ngalih. Atos ka mana? Eta ka sawah. Bener tapi. Iya bener tapi dah jadi emang dikuriling ku sawah ayeuna mah. Jadi informasi oge ya ka sobat Capruk anu biasa ngorder Kopi Jaya atau menikmati kopi Jaya. Ayeuna teh Kopi Jaya teh tos buka. Kok kamari mah kan mau buka sebentar lagi buka ayeuna sudah buka ayeuna mah alamatnya di Jalan Ibrahim Aji di jalan anu anyar pokoknya anu piuna pegunungan dan pesawahan ya 300 meter ti pertigaan Rancabango Hampor nah bilih terang bilih Mang Andi oge terang gitu nya dia pedah nyoba namina Kopi Jaya didinya macam tempat ngopi hungkul lepat pisan kita teh jadi enak buat melihat pemandangan sanes minumanna nama Andi kada lepat sanes kopi hungkul tuh kan aya ieu aya coklat aya strawberry red velvet mah strawberry ya leci yogurt oh nya lain iya saya dulu ge pertama kieu teh Kafe Kopi Jaya teh kopi we hungkul. Nah, gitu kan yang baru tahu aya minumanna. Tuh, setelah minuman unggul anu nongkrong jaga misalnya lapar mau makan bisa Mang Andi ayeuna bahkan bukan teh di jam 7 pagi karena aya menu sarapan pagi. Jadi anu teu sempat sarapan di rumah misalnya mau sambil olahraga bisa sarapan di Kopi Jaya. Iya. Kumaha hargana? Aman, ramah di kantong Kopi Jaya mana bisa kondisikan. Gitu. Orang tadi ngomong nanya ke Mang Andi podi. Eta masa leutik. Enggak saya eta mah. Oh, enggak. Naonnya? Iya weh, ayeuna mah Mang Andi rada di urang heula ya. Kadis teh ya. Rada serius ya mah. Sekedap deui kan ya pemilihan bupati ya. Anjir. Berat ya mah, pasti berat ya mah. Pemilihan bupati sekedap deui baligo di mana-mana. Cik mun harapan Mang Andi sendiri ya anu memimpin baru Garut teh pengen bupati teh yang kumaha nu kumaha ieu teh kumaha jujur apana jujur ini bisa jadi asupan terakhir percaya politik teh zaman terakhir Pak Soeharto amun geus ka dieu mah teu percaya politik berarti lamun zaman Garut saha eta Desa Tibi sebelumna keneh berarti asa ulah aceng cang tukang kawin bupatina cuman dua kata dari saya Hakan editor galau eta editor teh loba eta mah jadi kumaha cik harapan kan Mang Adi ayeuna usaha di Garut termasuk Carlos karena kan kebijakan pemerintah teh ngaruh kita karena siga kerjaan Mang Andi gitu di jalanan dipermudah atau persusah sistem dipermudah dipersusah teh ngaruh gitu seorang pemimpin teh cik harapanana kumaha teh pengen bupati teh nu kumaha we gitu ya mah versi Mang Andi siga Abi lain eta da saya mah da abi mah no komen politik mah teu tertarik gitunya tertarik yang membuat tidak tertarikna naon nu membuat Mang Andi tidak tertarikna naon nah ada geus teu percaya karena pemerintahan mah gitu kene eta nu kumaha jadi sering teuing kecewa mah teh nya sering kecewa sih aya nyalonkeun wah pas geus jadi mah gimana tidak mewakili lap heuy eta tadi disebutna teh Mandi jadi kasus terbaru kan naon berapa persen 80% DPR judi online terkait judi astagfirullahaladzim sok dina situs naon eta Mandi sok dina situs naon www.com oh jadi tertarik karena dunia politik mah karena jama bager bener geus masuk ke
politik mah bakal nyeleweng. Kabawa. Bener. Jadi guys kotor ya politik teh gitu. Iya dah, saya percaya we. Main zaman baheula nu Cik, tadi cek mahasiswa sana nu korupsi. Tewas. Anu ari asa disedot suling ya. Untuk tekik ada ya tapi. Pas air razia. Mau order ada ngirim. Pas, "Woi, kamu minggir." Dah sudah ke sayanya. Saya apa? Bukan yang belakang. Sudah ada polisi. Sampai kang ngacung heula saya apa? Dia sekolah wae itu tuh. Balik deh Mang tadi. Cek Mamang kan Mang Andi teh percaya politik sejak di zaman Soeharto. Berarti ke zaman Soeharto mah nu karasung Mang Andi teh ngeunah gitu nya. Iya, jadi nu ngeunahna naon zaman harita? Soalnya kan banyak nama pro dan kontranya. Ketika seumuran Mang Andi mah nyebutna teh ngeunah, terus lamun dina waktu harita umurna di mahasiswa cenah teu ngeunah, cenah aya nu ngomong itu. Di taktor naon lah, lamun versi Mang Andi kumaha ngeunahna naon? Iya, dan masa muda abdi ngerasakan BBM harga 2.500 eta ge terus ya. Rada ka dieu Mang kana mikna nyariosna. Tah gitu. Wah, bisa digeger ya. Asal lu di kolom. Di gelom. Jorok wae. Oli, ya Mang Oli. Kumaha. Nya gitu udah BBM. Ya bangsa pangan stabil walaupun $3 gitu kan stabil duga 2.500 naik ke tempat itu zaman Cigayeuna naik terus jeung keamanan enak dulu makan aya preman saeutik ciwit. Mata cek budak mahasiswa mah pator diurunkeun korupsi tapi kahandapna teu ciga ayeuna aya mah di luhur menjamur korupsi rakyat nu jadi beban ayeuna bener pajak telat ditilang diudag-udag kan ayeuna giliran mayar pajakna dipersulitnya ribet eta saya wae ka Samsat buru mumpang mandi beakeun deui ke abi jadi bupati sok hampura Kang Daseh aya Mang Andi ngelaan insyaallah saya mau jadi bupati siap lah abi guys siap jadi yeuna wakilna siap jadi tiang baligo abi mah jadi bupati bayain jadi anak angkat papa aing ka Mang Andi nyebut papa bener ge bae ngan ka mana nyebut mama labuh anjir berarti ya bener artinya zaman baheula mah disebutna teh korupsi di luhur ge ka rakyatna bisa makmur gitu nya bisa adil zaman ayeuna mah di luhurna makmur di handapna nu tibalik henteu ayeuna mah kieu anu dibebankeun ka rakyat ayeuna baheula mah berenang korupsi di luhur korupsi teh tapi ka handapna henteu ayeuna mah di luhur korupsi di handap korupsi nu leuwih ka handapna pisan tah eta korbanna udah rakyat biasa kita nya siga urangnya tapi ieu mah Mang Andi nyalira ngaraos di Garut ieu mah nya kumaha kehidupan di Garut raos teu mari sejauh ini menikmati kehidupan di Garut eta nepi kumaha nya senengnya sedang cuman aya nu teu senengna lah nya teu senengna mah nya nama maksud ormas gitu lah abi ngorder ka Alfamart nya Pak di mata parkir 5.000 nah saya parkir mah mahal 5.000 ieu Pak ditempelan ieu stiker orang ormas ieu jadi ki Bapak bakal aman cenah di jalan jadi ormas teh jualan stiker 5.000 cabe teh pengen mahal coba lah dah tadi mahal ieu da horea mah daripada riweuh gitu nya orang teh riweuh mah teh geus dibere aya kitu nanya jadi anu mah di Garut teh nanaon ge lewat ormas ya jadi polisi teh eueuh gawena sok ayeuna ningali macet di Bundaran Guntur da eueuh polisi macet tuh nya macet anu nilang-nilang nu palih dieuna gitu nya ormas palih dituna gitu wah gujud deui itu mah macet teh karena aya razia ya nama proyek alun gitu ku ormas gitu tuh tahu segala Mang Andi mah tina apa ka dieu politik wah sagala pokona mah cek dunungan Carlos nya
Orang malamun yang informasi boga mata-mata orang mah saha Mang Andi. Tanyakeun non teu kudu ditanyakeun cenah Mang Andi mah. Tinggal we updatean statusna. Garut hujan. Oh, hujan. Aing rek init ka Garut tinggal heula updatean status Mang Andi. Garut hujan. Oh, hujan. Teu jadi. Yang jadi orang ngadangu ieu na. Emang iya, kadang di grup DPR-nya baru kayak aya di DPR baru muncul. Nah, sana Pandi apa sokayanya di grupnya aya DPR anyar ya. Kamari gino terbaru eta 8.000. Bodak itu sana hayu sana uang gujur ka ditu geus entong bae karunya cenah. Dan saya usahanya asal ulah yang watenan asal ulah teh sehat we saingan saling menjatuhkan misalkan saling menjatuhkan justru saling mendukung gitu ya. Beda ongkir mahana leuwih murah nya bae lah eta mah keur promo keneh cabe teh. Dan kayak lama-lama pasti naik. Da teu kaharti marek naon atuh marana muka usaha. Madak mana ongkir murah ge da engke eta promo doang, awal doang da engke lama-lama naik cabe teh. Antep we heula cabe teh. Dah gitu. Tadi makan karena politik geus harpan mah di mah. Oh, bener. Ayeuna harpan Mang Andi ya. Kedepanna kumaha? Aya murang kali sarakola ayeuna. Iya, murang kali. Hiji. Oh, sekolah. Umur sabaraha Mang Andi? Kelas 2 SMP ayeuna. Oh, ada geuningan. Ari bojo tos ageng di sami. Batur eta mah. Teh nyerene teh aya. Eta mah bojo mah jadi mah ka Shopee. COD deh tanya. GTW. Harapan Mang Andi weh enak mah. Ayeuna akhir-akhir ya geus kikituan bieu. Harapan Mang Andi sendiri untuk Mang Andi sendiri usahana naonna ke depanna seperti apa? Siga kumaha gitu. Seperti apa? Doa Mang Andi ya. Harapan Mang Andi ya menjalani kehidupan ke depannya. Ya emang tiap hari ya ngadoa mah minta nya orderan di karos saya rame deui. Oh iya. Amin. Atuh. Kamari-kamari beda kesalahan pasti di driver dah. Mata turun teh. Kesalahanna biar di driver. Berarti mudah-mudahan rezekina ke depanna semakin lancar. Semakin lancar ya Mang Andinya. Gitu kerjaan oge lancar. Jeung teman-teman driver di karos oge kitu nya melayani konsumen teh kudu emang leuwih timbal balik maksudnya. Jadi urangna gercep mah konsumen oge resep gitu. Urangna lengle mah langleuy konsumen oge langleuy hare-hare gitu. Berarti konsumen oge krap top lap heuh nap krap ngkrop teh tadi sebutna teh. Alah. Seru pisan ya ngobrol jeung Mandi tapi geus teu kerasa geus 40 menit. Ngobrol jeung Mandi mah terus gitu. Nah, iya saya ngobrolkeun Carlos eta. Pan tadi di awal teh ngobrol. Tuh langsung ngorder gitu kakak. Wargi Garut. Ya, mangga ngorder ke Carlos Delivery. Bisa antar kota juga antar provinsi. Nah, anu ngirim Pak bisa order bacil cenah. Ka mana ngirimna? Ke Saudi. Ka Lampung. Itu asa teh. Ka Lampung. Atau bakatnya ke kampung ke Lampung. Lampung. Anjir, ke Sumatera lain cabe teh dibalasnya. Teteh atuh ke nyampe Lampung bakal jadi kaleci tuh. Aduh basil dikirim ke Lampung. Mang Andi kolot di jalan atuh. Aduh. Keur mengoranya. Antar kota bisa. Sok nu bae ngorder mah ka Carlos kamari aya ngirim apa ngorder eta bakso ronyok ka Cirebon abi geureuwas ka admin teh. Iya arwah Pina ngorder cabe. Ada kerame-rame Pina, orang Cirebonnya kasus. Aduh, si mah Kiki. Tos capek gentayangan teh abi hayang ngabasonya. Abi kira was pas teh. Sana sabi mah Kiki. Cirebon cabe teh. Ngahulang deui mah Andi teh. Emang Kiki geus maot. Nah itu di Carlos mah tiasa keluar kota juga tiasa. Siap. Ari kela hiji deui atuh pertanyaan. Keunggulanna emang naon? Ngorder anya maksud teh kan aya Grab, aya GoFood, aya Shopee Food. Ari Carlos naon keunggulanana? Ya naon? Aya Mang Andi. Aya di Carlos mah nya. Ya kita beli ge harganya masih utuh di penjual. Abi pernah dulu beli ka bacil ge boy. Abi paket A 10.000 nah
15.000. Oh, harga aslinya Ya, berarti. kalau ke di up ku nu jualanna kayak kaos mangger tetep dipenjual 10.000 nya 10.000. Oh, sareng ieu cenah. Terus di Carlos mah biarkan konsumen udah beli bacil misalnya minuman ya yang lain ke Kopi Jaya itu nggak kena biaya lagi. Wis. Akhirnya daripada ka Gojek kudu nyawa deui driver, ngongkos deui. So, Iya, Carlos bisa tuh nu Andi bisa Ada biji Tapi kayak- ade. marketing Carlos ya. Udah Ya bener diangkat. kok abiginya kadang abis sok ditaros amun baru pertama lihat ya konsumen teh. Teh enggak ke Carlos. Muhun nah terang Carlos di mana? Di Recangan tah ciga nu dipesan aing teh bidansa perang order tuh. Tuh kata terang abi mah. Mana sebenarnya di awal teu kena tuluy wau tentang Mang Andi terus aya kontak ayeuna cen mana pernah order teh saha mana sebenarnya Urang wae teh kenal. Pan anak angkat aing deh. Oh iya, kenal tapi tak sayang teh. tak kenal Bisa nyari awak Barang tahu kayak nyari awak ya mah Aduh. Tanya gitu ya. Nah, nah baru ke Carlos iya cenah. Nah, cenah terang di mana? Dari teman cenah. Oh gitu. Jadi rasanya promo abi di dinya teh. Tate bisa dana tete meser ieu. Tat pama bisa minuman sakan tenang minuman anu biasa teu kena ongkos deui. Oh gitu Pak, nya cenah. Tas amun pilotnya bisa lebih dari kilo tempat saya pernah 05 tempat satu orang gitu ya, Oh bisa sababaraha tempat sekaligus gitu belanja iya teh. saya bilang Gitu. kalau Watete kudu ngongkiran deui kan beda driver hayang ieu deui ngorder deui berbeda deui Oh iya. Wah, gitu kok lah panjang jeung Mang Ade mau diteruskan ya Panjang asli. mending off air we juga nu kamari geus sugan bisa ngebahas kerajaan ya atuh kopi ge can we ya atuh da teh disedot-sedot itu tadi mah beak nah gitu nya bener hatur nuhun Mang Adinya punten terus ngaganggu waktosna waktu istirahat itu cenah lah diajak ngobrol nya 9:30 bisi pantau dikunci mending udah aya nya atas nah gitu seru pisan seneng pisan can puas hah kok abi dipuaskeun seneng pisan seneng pisan tiasa ngobrol sareng Mang Adi tiasa wah sharing macam-macam biasanya dimulai Carlosna politik kehidupan pribadina pokoknya mah seru Mang Adi jangan percaya politik nah panjang deui eta geus Tapi emang sidik. Nos. pokoknya matur nuhun sobat Jabruk piluy heeh Prabowo jadi bayangkan anak makan sarapan pagi gratis duit di mana tah lemah dia mah angger ku editor bakal dipipip paling ujung-ujungnya korupsi deh bener mata Korea siap apa dia nyolok Andi tong bebeakan teh ieu tayangna teh karek sabar episode teh acara teh. sobat Jabruk kayak panas ayo mah tadi mah abi teh kedah nyarios naon iya dan masih iya ada panas Geus panas mah hayu balik mandi. atur nuhun sobat Jabruk parantos stay tune di Jabruk Sunda sambung deh nya kan urang undang Itu atuh sia teh aing mah hayu kumaha urang nya. sobat Jabruk atur nuhun parantos nonton Sapuk Sunda edisi dinten ayeuna tong hilap like subscribe komen wah pokoknya share dibagi-bagi Capruk Sunda Capruk Sunda. Capruk Sunda Capruk Sunda. ngomong Sunda nah Tong. Mang Andi